kaluhurna nepi ka langit katujuh masih di hukuman Ka'bah, kahandapna nepi ka bumi katujuh masih di hukuman Ka'bah. Contoh, lamun nu salat di luar angkasa, lamunnya ieu mah da urang mah encan ieu keluar angkasa na oge peda sok ningali we dina naon dina gambar dina video dukanya duka henteu duka dibobodo wungkulnya. Lamun ieu mah di luar dunia nya, di luar angkasa, maka madep ka kiblatna teh henteu kudu mudun ka handap, henteu kudu kieu, sabab ari Ka'bah ari kiblat mah manyang ka luhur, sanajan posisina urang di luhur tetep ratanya, atawa urang di jero taneuh mun zaman ayeuna mah lamun di perkotaan nyieun bangunan anu ayana di jero taneuh, di urang mah moal aya nya aya ge naon nu ngaliang nya tanu kitu di jero taneuh salatnya. Tah maka henteu kudu nanyak, teu kudu kieu Ka'bahna di luhur kieu, teu kudu lurus we da ari Ka'bah mah kaluhurna Ka'bah kahanapna oge Ka'bah, sanajan bangunanana mah leutik nya. Maksud leutik teh atuh da ti kajauhan mah hese ngalalempeng teh nya. Lamun Ka'bah di dieu teh di kajauhan ti dieu ti Indonesia mengkol saeutik we, burun ka dieu mah jadi jauh. Tah makana anu jauh ti Ka'bah mah ku dzon nya, henteu sama sakali kudu lempeng dahara rese nya, tapi ku dzon. Sanajan di zaman ayeuna mah tos seueur alat nu canggih sapertikeun kompas ge aya kompas jarum manual, aya kompas digital. Ari digital teh ta jiga dina HP tanu di kieu-kieu tah. Titik. Ta maka pikeun anu jauh mah fala yustaratu muhadzatul bina'i wal jidari. Pikeun nu jauh mah cek tadi ge henteu kudu naon, henteu kudu lempeng nya, maksudna lain ulah lempeng, masing asli. Nah contoh orang kiblat ka dieu kan di masjidnya, ieu kan can aya nu ngajaran ngalempengkeun nepi ka Ka'bahnya sajaba jauh teh hararese. Tah maka lamun dina buktina ternyata Ka'bah teh di ditu di juru, tah ieu tetep salatna sah, sabab ieu geus meunang ati-ati, geus meunang alat. Cenah bergeser taneuhna bari urang teu apal tetep dihukuman sah. Ngan lamun apal mah wayahna kudu diomekeun, dipindahkeun. Contoh ayeuna teh aya alat nu canggih nepi kakeun bisa ningali bahwa jarak masjid ieu ka Ka'bah teh bisa dilempengkeun. Aya alat mun zaman ayeuna mah naon satelit atawa kamera ti luhur, kamera map. Nah pas dilempengkeun teh Ka'bah teh di ditu, maka wajib ieu masjid kiblatna dipengkolkeun. Mantap orang sok ningali belah kota mah ningali karpetna teh henteu lalempeng nih, nyareng sol, sabab eta teh geus diukur deui bahwa arah kiblat teh bergeser. Anu bergeserna mah lain Ka'bahna pindah, hiji bisa wae taneuhna anu bergeser, nu kadua baheula keur nyieun masjidna alatna can sacanggih ayeuna. Geuning baheula maneangan arah kiblat teh sok make silet geunya, silet diteuneun luhureun naon luhureun cai dikuir-kuir balik deui oh ieu cenah kiblat teh. Zaman dieuna make naon make kompas anu jarum kikieuan jiga paranti ngecek darah. Zaman dieuna geus make alat nu digital. Zaman ayeuna mah geus aya anu disambungkeun jeung satelit plus aya laseran. Hese di urang mah nya hese nyontohanana da moal tak kabayang gitu alatna ge nya. Tah ari keur urang mah tos we tuturkeun nu aya nya, teu kenging hese-hese ulah kieu nya kitu ieu teh kiblat, sing yakin bahwa ieu teh bener naon kiblat. Sahingga lamun urang salat yang hareup ka mana itu teh kidul kaler, lamun yang hareup ka nu sajen urang teh jadi ragu, tah berarti ku ka kiblat ku ka hareup ka dieu teh urang teh yakin.
afada dzalika Atiyah kitu saur Imam Atiyah. Titik. Salajengna wadukhulul waqti sareng tina syarat sahna salat teh asup waktu ay ma'rifatu dukhulil waqtil mahdudi syar'an yakinan aw dhonnan. Jalma salat teh kudu geus asup waktu. Ari can asup waktu mah teu sah salatna nya. Bari asup waktu eta teh urang teh apal bahwa di dieu teh di dinya teh waktu geus asup. Contoh da ari aya jam mah babari aya namanya. Lamun eueuh jam ieu mah atawa jamna tingaleun keur ka sawah. Ayeuna mah geus hese nya, geus hese ieu teh waktu salat geus asup encan, pasti geus apal sabab aya naon? Aya jam, aya nu adzan gitu. Jadi geus jelas. Cenah salah nu adana eta nu dorakana. Tah, aya ma'rifatu dukhulil waqti nganyahokeun kana asupna waktu al mahdudi syar'an anu geus ditangtukeun yakinan barina yakin au dzonan atawa sangkaan. Atuh faman maka saha jalma sholla anu sholat itu man bidunil ma'rifati kalawan teu nganyahokeun waktu lam tasiha tah henteu sah naon sholatuhu sholatna itu man wa in waqa'at fil waqti sanajan bukti eta sholat teh dina waktuna. Contoh keur dileuweung urangnya bari eueuh jam teu kadenge nu adzan. Ya teh geus lohor encan. Teu apal urang teh nya. Ah salat we bari urang teh teu apal. Ieu teh lohor atawa encan, tapi urang salat. Maka salatna teu sah. Sanajan bener eta waktu teh waktu naon? Waktu lohor nya. Di sawah nya. Ieu teh geus lapar, geus lapar. Salat geus lohor meureun. Urang teu apal eta teh waktu lohornya, teu yakin, teu apal. Sanajan naon? Sanajan bukti eta waktu teh geus lohor, maka salatna teu sah. Sabab waktu anu dipake ku urang lain waktu anu yakin atawa dzon, tapi mang-mang. Kajaba lamun urang geus dzon yakin ari dzon teh geus deukeut kana yakinnya, geus lohor ieu mah da geus aya angin tiis atawa geus lapar, geus yakin urang teh nya eta mah sah nya. Ngan lamun teh mah mang-mang lohor encan disebut lohor da ieu teh masih keneh jiga isu keneh disebut encan da ieu teh geus lapar. Tah eta mah lamun salat oge teu sah sanajan bener eta salat teh aya dina waktu lohor. Kartos teu?